Jeng jeng jeng, saatnya tutorial menggodok mie ayam cai di topengan. Hah? Cai di topengan, cai di topengan. Cikedokan, alah teuing. Soknya ieu mula-mula kucurkeun we caina jelegurkeun komporna. Ka kuping kamari aya nupak jelegur kabeh dinya. Tah eta teh kompor abi guys. Tas antos caina buburuk bukan langsung wen gejeburkeun mie na. Antepkeun wen sina dugi ka silanglang. Mun hayang cepat mah ieu teh kudu dipuji-puji tereh gerang ngapungna. Tos kitu mah baturan kuno hejo ieu naon teh saosin. Sawi cenah nu kitu teh. Sok gejebur-gejeburkeun kadinya. Keun eda atoheun ieu nu kitu mah dikojaikeun kana cai panas oge. Tuh guys dipuji-puji teh da normal mie ge ngapung. Tos kitu mah siapkeun geura siapkeun mangkokna. Tah geus babari ieu mah hayu nya wang sulap ami tong lila. Heuheuy mie ayam. Ning kalah gurih mie lain-lain salah. 1 2 3. Ning kalah selera pedas. Astagfirullah dosa naon kitunya abi menikat salah wae teh. Ieu nya atuh sakali deui bisi penasaran teuing mah bismillahirrohmanirrohim. Nya euy geus we lah mending keneh manual. Gunting heula teras borolokeun nya. Siap. Tuh borolo gejlig teras we. Hiji deui borolokeun gejligkeun. Lalu masukkan kecapnya sesuai selera, kalau aku sih semuanya. Lakukan hal yang sama untuk mangkok yang satunya lagi. Kemudian kocek-kocek terus dikocok sampai liurnya merata. Lalu Mie sama sayuran yang tadi sudah ngararapung kita gejebrungin saja. gejebrungin sing bener ngobrol teh. Nya pokona mah kitu we lah sok we gejebrungkeun sing sami sadayana ulah saeuleuh ulah teu adil pokona mah sing sami. Terus pasihan saos sampai titik saos penghabisan. Hiji deui saosan moal saosan atuh saosan garpuhan anterkeun ka sayangku cintaku baby. Ieu teh keur ngoprek motor kabina-bina meni di tengah buminya guys ari aya kahayang teh. Nah teman-teman rupanya resep menggodok mie ayam cai di topengan sudah selesai. Cikedokan. Ayeuna mah mari kita emam sok sanajan nembe oge sahuap tos gogorowokan cenah itu teh ieu sabaraha aya makanan anu asing teu terang hargana. Katambah hujan ageng kalah jadi haho-haho. Nah guys sugan we atuh video ieu teh FYP dugi ka teteh ownerna nya. Teh nya engke teh komen teh penyajianana salah cenah. Teh cenah saleresna mah teu kedah dipuji-puji ge mie abi mah tos mengembang dengan sempurna. Ari dipuji heula mah kesana teh kalah ka dipaksa nya kageeran. Kumaha eta lamun komen kitu si tetehna guys. BTW ende baswe nging salpo kana mangkok hiji deui anu teu seep dagingna nya guys. Biasa we ek diseepkeun ku abi subhanallah tingali gra meuni nepi ka ngalengak kitu. Tos wareg kela esteler ya can. Tos nyaan ayeuna mah hayu simpen. Samangkok satengah wow samun banget Deuk guys. eta astagfirullahaladzim tuluy ngagoledag bawa kamerkaan. Udah eta barang mam teh samunaka ek bisa langsing kumaha atunya. Jabat tos mam teh langsung gogoleran main HP nundutan we ka dituna teh. Tos lah guys nya videona sakitu heula moal bener ka dituna teh kalah tunduh. Hatur nuhun utos nonton kerendeman abi dugi ka beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.